ninggalkeun anu dohir. Lamun urang kuari diajak ngalakon ka alam goib, alam dohirna teu ditinggalkeun ragan jis urang geus siap ngalakon ka alam goib, kudu siap ngaleungkeun alam goib. Lain ngaleungitkeun haju urang teh ngubur maneh di tanah, lain ngaleungitkeun alam zahir haju urang teh lulung patah ta'alluqun hate ulah aya mobilan di jero, ulah aya kareta ngalalakon putuan Syekh Abdul Qadir ka alam gaib. Lamun urang diajak ngalalakon ka alam gaib berarti ninggalkeun anu dohir. Lamun urang kuari diajak ngalalakon ka alam gaib, alam dohirna teu ditinggalkeun ragan jis urang geus siap ngalalakon ka alam gaib, kudu siap ngaleungitkeun alam gaib. Lain ngaleungitkeun haju urang teh ngubur maneh di tanah, lain ngaleungitkeun alam zahir haju urang teh lulung patah ta'alluqun hate ulah aya mobilan di jero hate, ulah aya kareta di jero hate. Ini paling orang Subang mah masalah yang Karawang nambahan atau bikin lelem ulah ahli thariqah wiridanana pertama la ilaha illallah, kedua Allah mun geus wayah katilu huwa mun geus wayah kaopat al-haq bukan mari dicaritakan. Jadi dibagi tilu gorenganna 12 bagi tilu opat geus atuh pertama kolomna opat mutawasito engke tahap akhir muntah opat naik engke ka dituna al-hayyul qayyum jabbar opat naik deui al-fattar Allah ahadus somad hiber kamana kahaya babari ngomong babari ngomong titah ulang dahar laut bae pantang salila 40 poe bae pantang ulang dahar laut daharna pendang jeung uyah bae paling di dagingan saeutik terus agak eueuh tambahan urang titah nyepi besajam besa putih ngagigi aing wiridan mah gampang tapi praktek sesuai dengan aturan endek naon eta istighfar ngahadirkeun Allah di jero qalbu nu mimiti di sodru supaya ka kolbu ti kolbu kana fuad ti fuad kana lub ilah diputar atur eta. Nah di dieu fa huruf hadhil kalimah 12 huruf kalimatun thayyibah la ilaha illallah kamari kan geus dihitung kurang 12 fa athbatallahu fi aqwaril qalbi idhan likulli harfin isman wahidan ku Allah ditetepkeun dina latar qalbu urang tiap harap
teh aya ngaranna la lam eta aya ngaran asma Allah aya hamzah maka eta ngandung makna isman wae ila lah deui aya hartian lain sembarang aya haan makna aya isman wae la ilaha illallah teh pinuh ku ngaran-ngaran Allah urang teh endeu ka alam gaib di dieu lain alam gaib cara anu osok tararapa di gunung hayang keris alam gaib di dieu lain alam gaib cara anu zarah ka kuburan sok kedeng bae di kuburan nah aduh aya impian-impian ujung-ujungna mah hayang dunia-dunia kayak alhamdulillah cenah barang zarah kadina impi masyaallah atau datang bokor emas ya sia makan kitu deui kalau kitu deui likulli alamin salasatu asma tiap alam ngaran nantak ahli thariqah malam merecai cukup bae ubis cukup la ilaha illallah terkudu langsung la ilaha illallah la beres maksudnya lah cager digeri geus moal ka arti sebab alamna geus dina urang mamakai alam zahir nyana geus alam eta geus lain deui sebab di alam eta mah bila lukin wala harfi teu kudu ngomong nyana geus aya nyulusuk di alam eta karasaeun teh ku ahli karasa nyana pindah di alam zahir ke alam batin teh karasa hanya jelema-jelema nu dibere rasalah ku Allah dek percaya dek henteu lain urusan sia kok cenah namanya wali si kos kitu urusan aing urusan sia urusan sia dek naon atuh ngomong-ngomong ka aing aing mah di wali-wali sakieu di lain wali sakieu mun nya cenah wali si gagah kos kitu ja wali mah biasana merengkeun iya dol atuh urusan sia urusan sia dah sia dipercaya dah urusan sia aing aing Allah kos kitulah para aulia sebab tengah reka makhluk ngata Allah justru nyana ngajaga adab Allah ketika aya batur terpercayain bahwa nyana luhur bunga ketika batur percayain bahwa nyana luhur sedih kok dibukakan si kubus ari urang apa lain begitu mah aja kok hebat abad siapa dulu bener kan hebat kan hal kebal geng anggotnya geus leuh itu hebat kan nah iya fa athbatallahu biha qulubal muhibbin Allah netepkeun ku kalimatun thayyibah ka hate para muhibbin lantaran anu boga cinta hanya wali mimiti kangjeng turun sahabat turun para aulia Allah henteu eleh hebat iblis sebenarnya mah jaleuh heula diciptakeun anak tetapi kunaon iblis disiksa iblis teu boga cinta hiji nyaho kahebatan Allah ngaku Allah pangeran ngaku kangjeng Nabi teh rasul panghebatna cuman teu cinta tak ketika urang teu boga cinta ka ahli Allah introspeksi aya naon di diri urang mahal cinta teh mahal urang mencintai seorang waliullah eta geus luar biasa mencintai seorang kiai anu ahli Allah geus eta pohara luar biasa geus aya dina lingkungan wilayatullah ketika aya jelema deket jeung kiai tapi teu cinta atuh sakadar deket dohir malah di tukang menang ngajebian hijab hanya jelema-jelema nu kos karang itu geus bae bodoh naon bedana jeung kafir nya kafir ge wau jeung kiai ngan teu cinta cintana lain cinta urusan gaib dan cinta ka jelema hayang di aku hayang di naon kitu dibantu
dan lain-lain sebagai urusan syariat zahir, tapi jerona teh cinta mencinta ge kana iman. Nah eta lah mahalna cinta matan di dia aya qulubal muhibbin. Nah Allah netepkeun ku kalimatun thayyibah anu dibagi-bagi ngaranna tadi teh eta geus diheula tadi. Nah ieu ka hate para muhibbin mimiti ngucapkeun la ilaha illallah, dibagi di ilmu tauhid la ilaha illallah mikir napi isbat la ilaha pangeran illallah diisbat angin Allah sakitu di ilmu tauhid. Tapi ketika orang ngaji ilmu thariqah makna la ilaha pangeran nu kadeuleu ku mata, la ilaha pangeran nu kadenge ku ceuling, pangeran nu kaambeuk ku ieu, pangeran nu kaletat ku pangeran nu kacekel ku leung. Ja pangeran teh horeng sama sakali Gusti teh cenah aya cakuran, Gusti teh cenah aya ca Kangjeng Rasul, tapi da teu kadeuleu ku mata, teu kadelek ku ceuli, teu kadenge ku ceuli, teu kaambeuk. Gusti teh baca cek Allah terus illallah angin Allah aya Allah. Tah kuari mati eueuh Allah la ilaha eueuh Allah illallah aya Allah kagedrug eueuh Allah jeung aya Allah. La ilaha eueuh Allah illallah aya Allah. Mesti kumaha ieu teh ngaguru atuh dia ngaguru sia lamun teu ngaguru mah sia hese paling ge ngaji tauhid napi isbat sakit kitu da bae kan ceramahkeun ku sia acara Ki Haji Fudol atuh mere ceramah neangan apa eta mah geus kitu teh mah napi isbat sebab naon pan ieu mah Allah teh nu kadeuleu hakikat mah aya Allah teh nu kadenge hakikat mah aya Gusti Abdul Admi bere atuh hakikat pan illallah aya atuh coba atuh Gusti kuna aya sok nah guru diberelah cara ku guru kieu zikirna tuh sila nu rapi leungeun di mana sok tarik nafasna hiji-hiji hurupan tadi geus dibejaan aya asma Allah engke eta lan nunungtun ka alam yakin tina la ilaha illallah sok bari makan pangeran nu kadeuleu nu kadenge nu karasa nu karagam di ilallah aya mah berarti kudu karasa sok atuh geura karasa bejaan atuh ku guru mursyid sok geura la ilaha illallah la ilaha illallah sapoe sabulan satahun engke ku guru dibeja lain kitu atuh dikirna sia mah la ilaha illallah teh la duit atuh piceun duitna piceun ieu mah la ilaha illallah yang bisa pencajang naon pencah cara urang cisoka ulah betenkeun rek naon butan beten ngising di dinya sia la ilaha illallah ieu yang mobil ulah aya sok gerakan asa gerakan picenan pan aya Allah la ilaha Allah illallah aya Allah ira ieu ayana Allah teh panasaran ahli thariqah geus liwat ngaji tauhid mah nabi isbat teh pagawean orok mah didalilan make mantek didalilan make syamsiah ditakrir segala rupa kok baca sanusina baca umul barohim kaharti tapi pentingnya tahajud gitu sebabna lantaran can karasa la ilaha illallah aya Allah supaya aya Allah na karasa ieu teh kumaha la ilaha illallah kan tadi kabogaan nah likulli harfin isman wa coba baca sesuai dengan aturanana dibacalah sesuai aturanana direnung ya Allah ngaran tafakur jeung riadah mujahadah cak Allah sia mah tuturkeun guru sia bae ke aing mere tah urusan aing teman nu merena mah sia mah hai bae heula setahun 2 tahun 3 tahun kumaha aing bae hayu bae si aing deuleu ka istiqomahan sia ketika
geus istiqomah lang Allah tiba-tiba meretek secara tengah aja tiba-tiba aya karasa aya Allah di kolbu teh hese nyaritakeun ketika geus aya ketika geus aya Allah nu karasa henteu dipaksa henteu dihayal aya sorangan ih nyana kaget engke bakal ieu aya Allah teh karasa rasa eta bahkan tuh bisa dicaritakeun sebab perasaan kos urang cinta ka hiji awewe atuh sanajan ngebaklak we nyaritakeun paling ge dijeliat bees cinta-cinta bohong sia tapi karasa mulai dijaga aya rasa ketika diberi aya Allah di jero kalbu nu lain hayal lain dipaksa Allah meret bayangkeun ku urang lamun urang makhluk di jero hati aya khaliq bakal nikmat maca Quran sebab eta kalamullah di jero kalbu aya Allah Allah minta salat bakal ngeundaheun salat geus dicarita sabaraha rakaat tapi carita ngeundah mungkin duanya nama geus kuari mah nu kamari ieu spesifikna teh luar biasa ulah tinggalkeun 2 4 genep kuari mah saya ukuran eta ukuran ngeundah nah lamun urang kita salat teh ya kita salat kita inget ka Allah kuari jelema nu salat teh inget ka Allah nya nama ngedem tapi inget ka Allah mana atuh siapa beuki ngedeng ulah kaget lamun urang leuleuh Gus Dur biasa bae nyela abdi beleuti teu salat diturutan urang teu salat dah abah di dia salat emang bantu kadang-kadang ieu beta mun jam 5 teh jam 5 tamu naon dieu bae kieu maca Quran naon teh bae eta keur merenung keur bareng jeung Allah dibandingkan dengan maca Quran aja pendek a'udzubillah yang berkat sama aku gitu tuh kan kejeng musola sholli Allah sholli li qobo'il hajat qobo'il hajat emang sih hajat yang naon kabayar hutang Allah atuh itu mah sholat tekan urang sholat hayang hajat dunia ya kalau buku dunia mah kuaing si atuh urang hajat sholat hayang hajat akhirat kuaing ditulis yang mah bakal ka anu emang ulah ukuran syariat menginang tapi ukuran jelema eta teu nu mantak sholatnya beda jeung sholat urang kita sholat teh kita inget ka Allah urang mah keur sholat poho ka Allah inget ka dah urang mah keur sholat inget ka perusahaan diris ka dahar ka perusahaan ka mobil kan ieu eta kan keur sholat inget ka nu jengkel naon ya Allah ya Nabi cek Allah tolong sia emang itu ngeleutin ka dia nah urang wali mah keur gedeng Allah di jero kolbu nah eta teh anu dina Al-Qur'an ngedeng ya mau qu'uda wa ala junubihim pokok namanya nama nangtung diuk ngedeng jeung sajabana selalu inget kalau atuh teh dibuat-buat dah kolbu nangis pinuh ku Allah teu dipaksakeun keur nangtung inget ka Allah keur diuk inget lain eta mah kos kitu mah injection iya ini pemenang hemat saeutik mah eta mah langsung jadi eta mah teu bisa disurahkeun ketika aya jelema nu nanyakeun ayat eta kumaha sih ngartikeun kiamah kunaon jurung eta bakal lain surah tubuh dina thariqah mah kos kitu mah rasakeun ketika geus boga rasa atau emang terus-terusan jajana mah dieu karasa tanggung karasa ngedeng ngigi dan lain sebagainya zahir bisa bareng qalbun eta mah hanya jelema nu dibere rasa ku Allah karena istiqomah nah hiji-hiji dah huruf mukakeun alam eta mantap dengan la ilaha illallah sesuai dengan aturan bakal kabuka alam eta ku huruf-huruf tadi kulli harfin isman wahidat
Iyalah istimewaan kalimatun thayyibah. Lamun geus terus sesuai jeung tadi dibagi opat keur kahiji be la ilaha illallah nomor kahiji Allah aya Allah karasa kuari ayana Allah ucan naik tah heulanan ketika geus ngarasakeun ayana Allah guru mursyid nyahuan sadeu ya kadi naik mana kuari naik Allah geus lain make sumut geus lain make letah berut balem kolbu payen geus tak kanyawan ku guru satungtung guru neulekeun bari manehana can boga rasa bari taekeun ai kuari mah torekat lain kitu naik geus ijazah nya geus meuli emasnya 100 gram mahar kok jadi hikmat sih imah jadi pakai mahar saudara lamun jan dibere mobil mama meuli taekeun ih goblok torekat sih ke mobil nah iya salah buat biasa fotokopi baik geus awalkeun torekat mah lain kitu awal nanti kuari tak salah itu atuh guru mursyidna kudu ningalikeun ka murid didinya kene mandek didinya bae lain cara ngaji amil mah sia geus tamat hujat hadis sia neueun tapi kula neuk balik eta teh fotokopi tak takriban tak keudang kadang-kadang karki badana fotokopi gini subuhnya tak kalah sarua bae katanya nang mama kayaknya bisa ayo ngaji amil mah bisa nggak tahu surat ondang fotokopi bisa semarkeun betul tarekat itu bisa sebab naon ngawurukan nyinggar ke Allah tinggali ge dah kuari geus bisa Allah ulah gancang teuing sesuai dengan detak kolbu detak jantung Allah awas kenceng teuing ulah kendor teuing ulah jantung sesuai jeung detak jantung Allah oh imam Allah ambo dijemping-jempingkeun urang sadeu emang motocross jauhin guru mursyid lain siana laonan deka mana aja Allah na aya buru-buru amat Allah na aya di diri sia bener sia salah sia aya di diri sia untung sia rugi sia aya di diri sia Allah mah mere ikhtiar ka sia hidup kalimiteun ikhtiar sok geura sing rapi da sia Allah sesuai jeung aturanana sakumaha guru mursyid kuari istiqomah kehadiran Allah istihbar Allah teh istiqomah kuari geus mulai aya di alam Allah naik sesuai jeung aturanana dan lain-lain sebagainya nah iyalah Tuhan Syabul Qadir fahurufu hadhil kalimah 11 harfan fasbatallahu fi aqwalil qalbida likulli harfin isman wahid likulli alamin salasat maka Allah netepkeun takdibal muhibbin moal aya istihbar Allah moal aya hadir Allah lamun teu cinta takdibal muhibbin can arifin ketika geus dibere rasa engke fa asbatallahu biha qulubal arifin mantak la ilaha illallah na lama buda bihakin syariat naik lama sudah bihakin urang keur berangkat ketika geus dibere rasa lama luba urang kuari naik bae sorangan bae hatu si hayang raga ditangkal kalapa unu naikeun unu nurunkeun urang biasa bae lama buda bae nah jadi tahap sesuai jeung aturan rasa kanyahoan ke guru musik kok guru musik bisa nyahoan aku kadeulu kan lempang kadeulu sebab aya warna pewarnaan lamun jelema zikirna la ilaha illallah warna nu aya di dirina biru lamun nyana geus ngawit Allah warna nu aya di dirina beureum lamun nyana ngawiridna huwa nu aya di dirina koneng lamun nyana nah eta aya warna-warna eta cenah jatuh kadeulu ai dia kumaha lalakona jika dulu tidak pewarnaan nah iyalah guru mursyid kok bisa nyawer warna biru kadeulu biru koneng cenah yang datang tadi dijeburkeun wae nah iyalah carita ahli-ahli Allah seperti kos gitu aya warna-warna bisa bohong
jelema anu encan istiqomah dina la ilaha illallah na sanajan nyana ngomong korekat-korekat di hareupeun Nabi Blutin misalnya anu nyawa Nabi Blutin tapi senyum-senyum ya udah ini bos gitu saya ini udah ngiri ini udah lama terusin aja ya gitu tapi ini belum kerasa bukan dia itu orang Pekalongan dia baik hanya orang-orang tertentu lah nganjana pedaikeun mukakeun kisah hayu baik lah hayu baik memang sakit itu diberena saya tanda-tandanya rambulah ahli-ahli Allah jeung ahli Allah dina tanda-tanda eta moal kali sadunya urang kapangi di Mekah urang kapangi di Madinah aya tanda-tanda tersebut saling senyum-senyum seperti etalah nah etalah hanya guru-guru mursyid anu nyahoeun tidak tanda-tanda muridna geus murid ulah terjelan ya abdi dek ditaikeun kan tali paku aja emangnya sekolah SD mage jeung nyogok sagala rupa urang nyogok kada blon siapa ieu bener kan deuk ka Allah lain yang sudah sogok deuk ka Allah dia bener henteu geus teu bisa ngomong taekeun abdi teu bisa sebab tanda naika gitu mah tuh na iyalah keistimewaan kalimatun thayyibah fa asbatallahu biha qulubal muhibbin wa qala Allah taala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wallahu a'lamu bi yusabbitullahu Allah netepkeun alladhina amanu kajelema nu aringan anu imanna iman sampurna nu geus diolah imanna anu geus dibacaan ku la ilaha illallah numantak ka dina bil qauli sabit ucapan anu tetep la ilaha illallah istiqomah na ieu ditetepkeun ku Gusti Allah dina qaduna fil hayati dunya wa fil akhirah tenang tentrem mulai anu kaluar tidak kudrat irodat Allah geus memahami seluruh pegawaian al-afal kuluha minallah kembali ke Allah kumaha ge kembali ke Allah sebab lawan mudah sebab di jero qalbuna geus aya Allah lempang nang Allah teu boga rasanya diuk nang Allah teu boga rasanya seakan-akan nyana eueuh la ilaha illallah pangeran nu kadeuleu nu kadenge nu karasa nu karagap illallah aya berarti Allah kuari mah geus karasa ayana Allah terjata karasana aya Allah teh horenganan ngaliputan ke seluruh alam anu tadi kibejaan ku Tuhan Syabdul Qadir seluruh alam teh asmaul husna aya asmaul husna teh asma Allah aya Allah na aya di qalbu atuh deuleu gunung aya asmaul husnaan deuleu laut aya asmaul husnaan deuleu langit aya asmaul husna atuh tama Allah kabeh ternyata asma Allah ngaliputan seluruh alam ternyata horenganan hiji perkara nu Allah atau dibalikeun ku urang naon horeng Allah kabeh tuh kan geus ulah diteruskeun geus ya ngaku Allah bukan eta kan rasa da mah tadu bandak ketika urang nyaritakeun ilmu tentang ilmu thariqah engke ka dituna urang ngahanam bekos ke budak ewe nah ndek kumaha ge emang kos karar itu kajen buku mage tinggal carana apakah ieu Qadiriyah apakah ieu Naqsabandiyah apakah ieu Utsmaniyah apa ieu Ghazaliyah apa ieu Khalwatiyah apa ieu Tijaniyah dan toriko nu lain cara doang hiji memperkenalkan Allah ngajak wau ka Allah sak itu asal melalui guru mursyid ulah berbau dunia guru mursyid asal geus berbau dunia geus moal usul ai dikeun zikir kan moal usul ahok-ahokan segala zikir tengah peuting ngaganggu nyuri huntung deuk ka Allah sih kos gitu di satu sisi nya deuk ka Allah di sisi lain batur kaganggu atuh pantatanggang goblok sia zikir mah huntu aing atuh pan didoakeun ku tatangga teu beres moal usul tuh adab ka tetangga adab ka tetangga adab ka keluarga adab ka guru adab ka lusaurun adab ka lusandap adab geus ulah ka nyahoan rekat ba lain haju tasbih digubrak-gubrak pocrek illallah pocrek ku kaluar lagi dipanggul tasbih malah mawah hadam pang mawakeun ulah ka nyahoan di urusan roh iman
urusan roh ini berarti kan kudu ayaan bimbing roh dek mana dek kumaha ditujukeun nah ieu lah fasbatallahu biha qulubal muhibbin urang encan bisa asana eungap amat cukup cinta baik ahli wa adnan nasib at-taslim bi ahli encan bisa urang mah kikituan udang dipeting mandi na zikirna cinta baik lah cinta baik bagi dua juga pemajikan lah nah engke jadi beret ini cinta kan berangkat mencari engke penasaran nah ila yusabbiqullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah kurang boro-boro ngabahas Allah ngabahas huwa al-haq dan selanjutnya eta penuh rahasia jeung makna anu urang melalui asma eta bisa naik ka langit ada yang lalagaan bisa nembus ke sapatala membantak eta Syekh Mansur bisa di sumur zam-zam itu set ka sapatala make asma la ilaha illallah nu di jerona aya 12 asma make eta Syekh Abdul Muhi bisa napak sancang atuh make la ilaha illallah anu diatur sakumaha tadi lamun kamari kula dongeng jeung Habib Lutfi aya jelema berangkat jeung santrina kemudian manggihan walungan gede begitu manggihan walungan gede dityebrang eueuh parahu eueuh kapal sedengkeun ieu berangkat ka ditu bingung jol bae guruna sebut ngaran pula guruna yakni Abdul Abbas Al-Mursi guru Ibnu Athaillah sebut langsung dihadiahkan bareng Ilawi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi Fatihah ya. Begitu dihadiahan kadeuleuhna laut teh ya batu kan leum muridna kabeh diajak kabeh bisa napak sancak di luhur eta kakarak teh hadiah doang ka guru ka waliullah kutub encan tuan Syekh ieu mah cerita Abdul Abbas dong yang Habib berangkat muridna encan puasa murid encan suluk lantaran percaya ka guruna ngilu ka bawah bisa lempang salah sahiji muridna di tengah-tengah di urang encan puasa encan naon cenah bisa kos ieu imam beneran sihir ngalelep ka urang ngalelep ka urang nah itu sia mah hasud ya Allah ya Rabbi bulantaran ngilep guruna guruna ngalelep cekel ulah sudon cekai nyahueun guruna lantaran sudon nyerakannya sudon balik deui sudon balik deui sudon napak sancang deui Masya Allah urang lamun nyaritakeun asma Allah dibawa ku asma Allah ulah ku asma Allah na ku jelema ahli Allah bisa bae inde kumaha tuh keistimewaan ahli Allah ngan nyana embung bisi kajahoan embung bisa ahli Allah embung cukup sorangan bae kapanggih di awal-awal kapanggih di anu kapan nyana kaparangi ongkos urang kan kapanggih di planet kapanggih di klub sarua urang-urang nyana-nyana atuh urang main hotel kapanggih di hotel urang main proyek karang Haji Firdaus atuh kapanggih di aspal aduh aja dipudoli atuh proyekna atuh proyek ngariung kapanggih jeung kiai nyahoun nya kiai mana Habib mana tah lamun dek booking kan nya asal perpuluh na bae sih atuh samakom seperti eta dibeukeun carita seperti eta wali jeung wali atuh kaparahangi emang teu atuh kaparahangi nah maka lantaran kita tetapkeun fa anzalallahu alaihi sakinatal anas ieu ngabahas sakinatal anas wallahu a'lam.